Di zaman ayeuna oge ningal ka para aulia Allah teh sok nu jalaroh kita teruskeun we anu diemutkeun teh naon warikulil adana karomahna ka para wali teh para aulia Allah mah tiasa kanu bisa ngapung para aulia Allah mah kantos ngangkat ka mana di Banten di Pamijahan ka mana Haji Syekh Abdul Muhyi teh ka Madinah ka Mekah di Tasik teh tiasa teh aya jalan ka Cirebon teh di Tasik teh tiasa jalan ka Banten aja eta teh warikulil anak leres itu tiasa leres oke da karomah disembahna oke tapi da intina lain eta intina mah lain karomah teuing para aulia Allah karomah nu hesena teh sanes eta tapi ngabangun akhlak manusia ngajadikeun jelema taat ibadah daek ibadah nu panghese nama kita lumawi dina sapalih maqalah diundingakeun saur ulama al istiqomah khairun min alfi karamah istiqomah dina ibadah eta teh langkung sae tibatan 1000 karomah kade ulah nyangki anu bisa ngapung eta teh hebat nu hebat mah tuh nu sok salat berjamaah nu hebat mah tuh anu gugah jam 3 subuh ngagugahkeun ka urang eta nu hebat mah jalmi anu bisa ngapung, jalmi anu bisa ngetrek jelema, jalmi anu bisa ngeluh jalmi biasa-biasa. Eta mah biasa. Lain disebutna tingkatan para aulia Allah nu kitu mah. Lain cirina wali Allah. Da cirina wali Allah mah ngenalkeun diri urang kenal ka Allah. Ari urang kenalkeun kana urang teu apal ka Allah, urang kenal kana dirina kana kaagungan dirina sorangan, lain wali Allah. Kulantaran gaduh ilmu tiasa dikadek jadi we kasapang jagona. Kulantaran kuat dikadek. Kulantaran urang tiasa ngaleungit, gaduh ilmu ngaleungit. Ayeuna tak kabur. Ibu eta ilmu dina film teh aya eta teh. Ya. Biasa di alam biasa ku jalmi kujeng ku jalmi soleh, ku jalmi tukang nu baga jodoh ge biasa di alam. Nah, ari eta preman-preman anu aya di pasar ngajaragok kulantaran naon eta teh? Baragoe ilmu kebal eta teh. Kamarana datangna teh ka jalmi-jalmi model kitu. Jagonya hebatnya preman-preman kuat dikadek kulantaran di balere sapertos kitu nah wali boga eta preman centang tuh da jami kakasih Allah mengenalkeun diri urang ka Allah sanes kulantaran khariqulil ada kahebatanana sanes justru para aulia Allah mah ninggalkeun nembong-nembongkeun kaluar biasa bilih naon bilih umat teh daratang teh kulantaran naon aya kaluar biasaan lain kulantaran aya ibadah tapi naon aya kaluar biasaanana da para aulia Allah maka kasih Allah hoyong teh kumaha jalmi teh hoyong caket ka Gusti Allah jadi atuh tujuanna para nabi tujuanna para wali ngabing-bing jalmi ka urang teh naon ngarah urang caket ka Gusti Allah upami urang beuki jauh ti Gusti Allah berarti eta teh lain wali